Ulah ya kopi teh ya. Kok kopi buatan mana teh Kang? Kopi teh? Ya teh kopi buatan teh Haji ya teh. Iya teh. Buah Jati jati asli Garut teh ya, kopi asli Garut. Iya mah teh digulaan. Yang wadahna teh gelas semuanya. Untuk pan urang teh dikembalikeun deui budaya teh gua engke mah bakal ku batok deui teh. Nah, dina di Pusakara Wayan mah engke dihangkeutkeun deui budaya-budaya yang baheula. Jadi pan itu geus budaya modern unggul yang tara teh. Karena Kukowi ini Kembalikeun deui sama zaman Jepang. zaman Jepang. Wali sultan tinggalin zaman teh. Naon teh? Urang Nu disebut tinggalin zaman teh nu teu ngarti kana cara ngarawat alam teh itu disebut tinggalin zaman. cangkir tina awi kowi kesempatan teh upami tina batok mah penting. Nya, jadi tapi beda jeung presiden pannya beda. 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 Nah, iya mau nih lamun dina drum naon. Naon teh? Kobak. Set. Lamun Maneh mah apa ka urang? nyinyiran Apa sama? Bah, urang balik deui ya kan tadi. Elah ya. Kang Cepi panginten Pusakara Wayan depan tos ngawitan mitemanya adanya dina program-program. Di antawisna anu dina danget-danget ya anu bade dianggeutkeun naon? Anu kami kanggo tugas paguron garenya sa anu kada mulai dilakonan mah mulai ngahudangkeun deui ka ulina. Kaulinan ulah lemur. Kaulinan orang lemur. Terus salah satunya kieu sesueuna kan urang teh enak terus tadi badangda. Diajar silat ah. Nya. Ya dan sanes-sanes bade diajar silat, da silat tuh orang mah usik kada. Kulit usik. Bahasa orang Garut ngeunaan bela diri, kasebatan teh ka ulina. Dia teh diajar pencak teh ka ulinan, bukan orang Garut mah. Ya dan maka kunaon kapungkur mah hampir di tiap lembur aya. Aya ka ulinan. Dengan berbagai rupi-rupi pagurona gitu kan. Jantan pas di kota tadi ge jantan budaya. Teh eta teh urang hirupkeun deui. Kulit usik teh Kaasup eta teh meureun pan baheula urang mun keur budak nya lamun ngabuburit teh naon? Gatrik, kita kaulinan orang lemur. dalam sodor namanya Sonda. Tah pada eta teh boga nilai-nilai pendidikan anu luhur gitu mah. Dina gatrik, dina sonda mah kok mau olahraga eta mah Bang. Sonda pan acrog-acrogan. Olahraga eta Olahraga perubatan, pokoknya itu main olahraga acrog-acrogan. Olahraga. kena awak, Bang. Ore urang diakur ku maneh olahraga teh teh. Gitu. Abah lamun teu Yang anu cilaka mah badangna ngakor abah. Ya eta gitu. Olahraga. Jadi kalebet tanya budaya-budaya tanya. Utami mah ngahirupkeun di ulin musik salah seueurna kenalan pencak silat sareng debus. Nah, Sanusantau. Anu paling nelah debusna teh kapan Garut. Nah, ini mah kan salami teh orang teh identiknya debus Banten. Padahal upami di teh kana sejarah debus teh lamun teh mah tos janten kaulinan anak orang Garut. Kapugora di pesantren marulang kali tepan gitu terus Bahkan Kang sanes nama debus teh geus diaturkeun ke Amerika. Debus teh. Iya, bahkan di Amerika mah jadi presiden debus teh. Debus. Jalan mah. Bos. Ya, bus. Ya lamun ieu ada debus teh di eta dipotong asli teh lamun ieu teh. Mohon eta mah sana sulap. Lain sulap teh. Asli eta teh. Mencakan Dan lawan tokoh-tokoh ini ustad ahli-ahli agama anu ieu kana bangsa ya. Kan sok seueur debus pareum di urang teh karena seueur bisi-bisieuna majarkeun eta mah ilmu istijrat. Majarkeun eta mah sihir, banyak setan. Pak betul mas kerap istijrat naon eta. Istijrat teh janten ilmu anu di istilahna mah ilmu kasetan. Dikabulna ku setan malah disebutkeun. Padahal setan mah teu bisa ngobulkeun. Biasa ngobulkeun. Sagala rupa anu kajadian teh angin izin Allah, kok izin setan di mana ge. Izin Allah. Jujur we paling. Dijujur. Kalau paling punten lah.
mah. Berbahalo anak-anak kok di mana perbasetan kabi atuh malam. Nah, suka sindiran wae da ieu Rumasaan, ya. sok rumasaan, Bang. Cicing teh geblak. Ya. Kita kan mau kieu Pak. Lain. Bisi nyo abi mah kagoda ku setan lain. Lain, kumaneh we eta mah. Ulah ieu moni, ulah kokolot megog juga si ieu babalagaan. Kumaha kitu, Bang? Rek main debus nu Ya. panggung. Nya. Pas kalapa moni. Nya. Masih lah mun kalapa menang mesek mana dawegan atuh. Heeh. Kieu-kieukeun kana beungeut jeung kana huntu teu kabeh kapan teu huntuna. Apa ilmu na can lebih atuh. Eta gitu kokolot megog Eta ya. laras tadinya ulah janten lepat hartos. Oh, beres. Jadi urang hayang ngangkutkeun budaya ulah jadi tabrakan jeung agama. Nah, eta Tah meureun sapangeun abdi mah ari ageman sareng budaya teh saling melengkapi. laras. Ayana ageman, aya dina budaya. Kapan dari bahasa ngawitan teh budaya teh kebiasaan hirup. Dina kebiasaan hirup sapopoe teh da aya senina, da aya tatanena. Ya. Geus sagala rupa nu dilakonan ku urang sapopoe termasuk agemanana. Tabatak resepna budaya urang karena lepat pemahaman di para pelaku anu istilahna mah name lamun teh mah peuteun name ngorenya Ya. bab ageman teh sekedar sakedik eta mah Tapi bisa haram. sepeng bisana. Sekedar sakedik po eta mah naon ilmu setan, ilmu hitam. Nah, eta nu kedah dibebenah deui teh nya pemahaman-pemahaman eta hari debus teh salah sawios ditinggal sepurang. Kapungkur mah ngalahanna teh kan saking banyu. Banyu. Mun anu dianggona teh ilmu-ilmu tina energi-energi cair. Rawa ronteknya. Mohon bawa teh Ya, orang teh nu karena itu zaman kapungkur mah. tak eta dina implementasina aya nu digunakeun kana kahadean anu kana kagorengan. Eta anu ngajantan Nah, ieu jadi pasokan. sababna hideung sareng bodas teh. Da anu ngahukuman mah manusa anu salongna. Ari tina bahasa debus ya kan. Tah teteh dina bahasa debus teh upami latar belakangna abdi ge kirang paras ke ulang korek sasarangan. Kan anu jelas budaya ieu, budaya debus ieu, seni debus ieu teh ngawitan aya di Garut sareng di Banten. Tokohna mah ngawitanna sabaraha mah anu ngajarkeun di Banten eta kene, anu ngajarkeun di Garut eta kene. Kapungkur mah debus teh diajarkeun teh di pesantren tasawuf. Oh, Pasti diajarkeun nya bela dirina kaulinanana termasuk salah sawisna debus. malah nu masih kana aya teh aya nama main bola anu make seni teh tah masih kana aya di pesantren Rasul makanan itu padahal teh ge kaasup debus oge eta. debus eta. Ada ceprot ngalais, kumaha ngalais. Apa be ngalais? Mah akrobat. Obat tembak. Sirkus bah Keterampilan, Bapak. Sulap berarti yang mana? Sulap berarti mah. Sanes akrobat. Akrobat. Sanes sulap. Akrobat. Jadi aya gerakan-gerakan anu bisa dipelajari sehingga orang mahir. Eta akrobat, akrobatik mata gerakan-gerakan anu naon anu hese. Dicelakaan. Gitu. Tapi bisa gampang untuk ngalaisnya, opening eta nu kulantung dan lais sih. Berarti bisa kebiasa marungannya namanya. Nya bisa pelatihan. Biasa banget. Tapi kapegang gitu moni. Nah, aku mah. Pikiran hayang bisa ngalais. Tapi tadi tina debus teh saresna mah aya anu kudu ditapakuran ku urang. Ulah ningali senjatana anu dibulangkeun kana awak tuturahna lain. Sanes. Tapi makna di dia yang di dieu aya kaluhungan. kaluhungan. Pun ilmu Allah mah tapi sakieu. Kan kapungkur mah Kangjeng Nabi Daud nyeun pedang ge kuleungeun. Beusi teh talu. Eta sadayana ilmuna sumberna ti Al-Qur'an. Nyontonna nyontot di para nabi. Enak satos didurung useuna teu naon kan Nabi Ibrahim ge nyontoan. Aya doana Aya doana. dina eta. Kami di kalangan para torekat mah kan aya nisbat hiji-hiji, perhijiban. Pasukan-pasukan di bahasa Hizbul teh pasukan. Nah eta kan ku ahli hikmah mah di korehnya istilahna supaya karena orang penjagaan. Intina mah da uih kana diri orang pribadi. Ilmu eta bade diamun-amun. Beres. Kami bade diamun ujungna tetep ka dijaga di Ciracay. Da intina mah anu ka kauling aku abdi mah sadayana we kana nguji keimanan. Eta Da kapungkur, kunaon kapungkur diterapkeun di pasantren-pasantren. Si santri teh diuji ku kiaina teh. Pasian ilmu ieu teh cing ningal sambil membentuk karakterna.
di pasan kaulinan gitu teh kamu ningkatkeun keimananana. Laras. Pasihan ayat tah cing amalkeun. Oh. Karena kamu mah saum heula, Oh. ngadidik nantinya riadona teh. Ditinggal ge dina hasilna. Sejauh mana keyakinanna? Yakin kana ayat, yakin sareng kana masihan ayatna. Nah, eta keimanan teh kok balik deui ka dinya tadi. Coba pokoknya insya Allah mah Ya. udah di pasar jalan lah. Tah halus bah. Halus. Ulah nepkeun ka kieu pasantren teh seolah-olah hiji lembaga keur ngadidik itu bisa nyiptakeun jelema beungan lah itu. Heeh. Kan udah kan pendidikan ada tadi. Nya nu matak mah ayeuna meureun kieu. Penting pisan bag-bagan agama di pasantren ayeuna. Oh, Nah, tapi oge kudu dimodernisasi. Tapi lain pergerakan ibadahna, tapi kahirupanana. Da anggar pan ngadoa mah robana atina tilunya. Nah, eta karek hasana gitu. Jadi ulah cul naon? Cul tinggal ulah agama we unggul ari dunyana. Ulah dunya unggul ari agamana tah kudu Konsepna kada uih di ka metode pasantren zaman kapungkur. Anu ayeuna disebut ortodok zaman Kiwali mah karena mulai pesantren kapungkur metodena kabusur ku pesantren modern. Nah, bahasa modern dia seorang abdi malihan mah asa teu modern. Karena tidak menciptakan santri-santri yang berkualitas. jeung orientasina Orientasinya beda. bayar deui. Ai kapungkur mah urang masantren teh di pesantren kan teu dituntut bayaran. Kantun kersana, Laras. oke kang istilahna mah beas sasasi sakali. Nah di pesantren selain dididik ilmu agama, dididik ilmu usaha. Anu resep kana tani pirang tani, anu resep kana ternak pirang ternak. Bahasa kerenna mah ekologi. Ekologi mana? Jadi ngahidupkeun pendidikan jeung lingkungan teh. Nah, berarti mau nih kieu ban kudu tanya. Iya, sok. Si Abah dia teh boga budak yang di pasantren. Itu rada teu satuju. Nah, Mau nih tadi ngomong lingkungan anu paling menunjang anu paling gede karena kurang baca di ini maunya. nya kieu ya, maksudna kan hari Abah bisa ngaji teh. Bisa tuh Bah? Hah? Ngaji? Nah, ngaji bisa tuh. oh ya atuh si eta. Ngaji mau sokode. Nya. Heeh. Nah, iya menjadi masalah. Mata kudu dititipkeun ka pasantren. Urang sakan bener dina ngaji. Sama lamun bener dina ngajina, urang engke bisa ngaji dirina. Kalau banget tuh orang bisa maca unggul tapi itu bisa ngaji. Nah, mata orang gagal dina hirup dan tuh bisa ngaji diri. Gitu, gua Baru asalnya. gening loba anu nyalonkeun teu jadi da teu bisa ngaji diri atuh. Sabenerna coba mun bisa ngaji diri, mun anu gagal nyalonkeun teh. Jeung teu kudu marana naon tah. Oh, ini kan nafsu gitu. Lain. Terus ngobrol ngaji diri mah bakal esomi kan. Kenapa kan? Acar gak ditunda kada ngaji sima, kada ngaji lima, panjang lakon. Bakal panjang gitu. Ya resepna mah resep ya Kang Cepi tapi kan jalan waktu soalnya. Urang tepantri lah ke dina obrolan anu sanes panginten. Malawargi panginten itu teh cantung tas obrolan teh. Masih kena gantung areuyeun. Namun urang teh masih kena gaduh waktu anu sejen kalau ngobrolkeun deui ngeunaan budaya. Marahi sakitu nu kapihatur sakali deui hatur punten pilih aya cariosan anu kirang sapagodos panginten. Leres. Jantan rahat mana? Mugi engke tiasa nyakseni deui panginten tayangan-tayangan Ngalor Ngidul di segmen anu salajengna. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.